channel Geti Sunda Mahadara Mangsiang ieu pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan nu dipiharap sungkuring siang karean wengi. Tanggatang landung Bang Brahmana sarita Sunda dina judul Mustika Arsa Mas bagian nu ka-13 kanggo siang ieu. Dina bagian nu ka-12 dinten Sabtu 400 kalangkung nyarioskeun eta malintrik genaan ka Yani Suwarni ka Yakub. Taku malajeng na carita mangaudi jeung ngadamkeun wae siang ieu tanggatang landung Bang Brahmana. Tah mun kitu mah kahati pisan atuh heug arek nurut kana papatah manglintrik. Kuring moal mawa karep sorangan, syukur atuh lamun kitu mah. Kuring teh moal bingung teuing tapi kuring penasaran keneh. Na nya Anyi Suwarni teh goreng patut mang. Yakub nanya deui ari manglintrik seuri anu ngandung harti pok ngajawab kalayan tenang. Bener jang Nyi Suwarni teh goreng patut. Pan geus diterangkeun ku mangge dakina kanal pisan, kulitna hideung jeung hawu, ari bitis burik kawas bonteng asa, buu kararewig matak sieun namun seuri sigan nyingsieunan. Mun tepung sareupna mah matak sieun jang. Aduh kacida teuing atuh mah. Mun teu butuh mamal daek kuring teh. Bisi tepa gorengna ngan nanyakal ayeuna mah keur butuh. Geunai lah. Hitung-hitung tumale nyamangnya ngara karamatna wungkul. Bener gitu teh kudu mikiran rupana urang mah. Asal kaala karamatna ngara ujang ulah karungha. Peka tu geura tuluykeun ngalamun teh mah ngarek nepungan palebe buri teuing yo. Kitu cenah jeung Bang Lintrik teh nangtung tuluy meulitkeun sarung kana cangkengna. Moal ngalamun ayeuna mah da geus puguh pikiraneunana. Ari mang lebe aya kene ari wayah kieu mah. Nah atuh penting-penting teuing. Apan ngahaja lantaran ari geus liwat isya mah bisa ngobrol nu laluasa. Bisa lila ngawadulna. Jeung deui moal aya nu ngaganggu ari geus balik ti masjid mah. Mereka dijangnya mah ngarek init. Nya mangga manglah. Jawab Yakub bari nangtung manehna ngarasa cangkeul. Panona malong kana tonggong Mang Lintrik muka caangan ku bulan ngebeki lila beki jauh. Antuk nales Mang Lintrik teh teu katempo deui. Ari Yakub terus unggah ka imahna, hatena geus tenang deui ayeuna mah. Kacaturkeun isukna panon poe geus moncorong deui bae ti wetan cahayana mani nyebrot nyaangan buana. Mangsa harita mah rai poe teh bengras bae tara aya langit angkep tara aya ceudem nu jiga rek hujan. Langit salilana lenglang panon poe bengras angin ngahiliwir matak seger tapi kana kulit asa garing perbawa angin nahalodok. Manuk geus recet deui di sarada para patani geus arindit di kaleuweung rek nyadiakeun lahan keur pihumang. Malah isu keneh geus aya nu ngamimitian digawe ngadurukan runtah di pihumang. Gunung Susuru anu gundul katempo bolenang taya jukutan lantaran eurih garingna geus bea kaduruk. Teng diduruk, teng kaduruk, da teu aya nu nyahun. Ngan anu teh lama unggal katiga kudu bae aya urut ngaduruk, kebon euri sok bea ku seuneu. Mana komo lamun tah sarodo panjang atuh beuki weurit bae kaayaan teh. Mata kepalaur jeung hariwang, beuki burang beuki panas panon poe mani morerep, taneuh tincakeun mani releptep panas asa disangrai. Malah bakat ku panas, tincakeun teh jiga ngebul ku haseup herang. Dina kaayaan kitu di jalan nu rada rata meusan anu limpang semerusuh ke sangna geus ngucur mani juuh kawas-kawas nu hayang geura tepi kanu dijugjug urang teh Mang Lintrik geus ngalintrik deui mapa jalan ngajugjug ka lembur Sukarena bari mawa duit nu loba keur biaya kawinan teh anu bakal dijalankeun minggu hareup. Aduh tetela sangajauhan lemur teh padahal mah aing teh ini ti subuh da ngarata tapi wayah kieu di dieu keneh mun daleda teh bakal buriteun jigana. Ceuk Mang Lintrik ngomong sorangan ceuk rarasaanna mah di lapisan di jalan teh da kajurung ku nafsu nu hayang buru-buru tepi teh. Padahal mah manehna teh geus tare tepi lantaran ayeuna mah di jalanna jongjon da geus apal. Sarta henteu loba eureun ngan ukur ngarandeg sakedeung. Harita teh Mang Lintrik geus aya di landeuheun lembur Sukarena malah terus mengkol ka kenca kalacat ka jalan satapak nu rada nanjak beras ka nu rada rata deui tungtungna srog ka hiji pakarangan imah.
Betka beneran Mang Samid jeung Suwarni keur arah yang ngadaun kawas nu kesel ngadaguan semah anu geus janji rek datang deui. Atuh barang jul aya manglintrik teh duanana mani curing hak sarta ngabageakeun ka semah. Haturan agan mangalingi. Mang Samid nangtung terus ngajak sasalaman ka semahna. Sedengkeun Nyi Suwarni geus sideng deui ngamparkeun samak atuh geek manglintrik diuk kalayan tenang. Malah Mang Samid oge geus diuk mani mando. Ari Nyi Suwarni nyadiakeun si enteh jeung ngalawuhna. Gula kawung nu tegar jeung herang deui bakatku alus. Jika nama bisa dia ti isu keneh da geus nyaho poe eta rek aya tamu. Jika tos rami ngantosan teh mah da geuning teu angkat-angkatan jiga namanya. Ceuk manglintrik ngamimitian nyarita. Leres agan da emut kana cariosan gamparan anu bade sumping deui dinten ieu. Aduh, mandi bunga habis teh. Margi anjing kana geto sumping deui na wayah kumaha angkat ti bumi. Mani tanginas ceuk Mang Samid bari nyerenge ayeuna mah caang sagala rupana. Gede harapan. Pugu ti subuh kuring teh Mang. Sababah yang buru-buru nepi ngarah badami urang anu kamari buru-buru ngawujud. Ya alhamdulillah segala rupana teh beres. Subuh kuring teh Mang sabah yang buru-buru tapi ngarah badami urang nu kamari buru-buru ngawujud. Nya alhamdulillah sagarupana beres. Malah ayeuna ge moal panjang anu dicatur Mang. Urang langsung we kana perkara pokok. Ayeuna kuring masrahkeun duit keur biaya nikahkeun. Maksud teh keur meuliean parabot nu dibutuhkeun di dieu. Eta mah naon teh nurutkeun pangabutuh di dieu. Naon-naon nu perlu ayakeun, tah duitna geus sadiakeun. Loba sakit duga juga namada meunang ngira-ngira Den Yakub ieu teh. Tatarima we heula Mang. Ku siweul manglintrik ngaluarkeun duit terus digolerkeun dina samak hareupeun pribumi. Mangga agan katampi sumuna nging naon bae nu kedah dipeser tegan. Abdi masa bingung bade baranya ate ieu. Ceuk Mang Samid bari narima eta duit dengan rada ngaleper sabab duit teh leuwih loba batan kamari. Da pugu lain kerjajan hungkul ieu mah. Tapi keur nyumponan pangabutuh nu lain saeutik sasat nu rek hajat ngawinkeun. Komo kuring teh nyaho Mang nya naon lah. Anu sakira butuh jeung dipika butuh ku Mang Samid. Jadi balanyakeun we lah sing cukup sabab ayeuna mah sagala rupana geus jadi kawajiban Mang Samid. Atuh duit aya dina leungeun Mamang kabeh ge geus jadi milik Mamang jeung Nyi Suwarni eta mah. Jadi rek meuli naon-naon ge kumaha kahayang Mamang wungkul. Kuring moal milu campur na urusan ngabalanyakeun duit. Pokona mah naon wae nu diperlukeun pek beuli, duitna geus aya di Mamang, tak kitu we Mang. Ceuk manglintrik ngajentrekeun di kateranganana. Atuh mani unggut-unggutan tandana ngarti Mang Samid teh jeung ngarasa bunga ngadenge kitu mah. Nya kahartos supami kitu magan nuhun pisan dipercaya kau ngagunakeun diartos. Tangtos bade dijalankeun kalayan sae moal nguciwakeun kan masihanana sama lima enjing ge bade dibalanyakeun ka kota. Mari mah bade kadayu sakantena deui pun anak hoyong terang kadayu Sumedang cenah. Mang Samid nunjuk ka anakna. Padahal mah nu can nyaho kadayu teh lain anakna bae. Najan manehna ge acan pasti apa kana kayan di dayeuh teh. Kungsi ge bareto basa keur ngora can nyaho deui ayeuna mah. Nyi Suwarni seuri tanda nganyakeun. Syukurlah Mang. Peke bae nyakeun sing bener najan rek dayeuh Sumedang oge jig wae eta mah. Ngan namun hayang deukeut mah ka Situ Raja we atuh da loba di dinya ge barang mah.
namun hayang nyaho kada yeuh mah cenah naon ka Sumedang oge sakaliane bawa si Nyai ngarahoba ka nyaho ulah kurung batok teuing. Mang Lintrik seuri bunga semohon daras pisan upami kitu mah nanging kumaha atuh nu salajengna mangga we geura terangkeun bilih haidi amanah ti Den Yakub nah naon deui amanah ti anjeunna teh. Mang Samid harita nanya deui, teu loba nu dicatur Mang. Ada poe ieu mah maksud kuring teh rek mikeun duit unggul ka Mamang teh ngarahaya biaya keur balanja teh atuh nu saterusna mah dagoane kadatangan Den Yakub nu bakal datang dina minggu hareup nya. Malah marek sakalian dirapalam darek mawa lebe jeung panghulu sakalian tak kitu we ayeuna mah Mang. Mangga mangga atuh abdi mangiringan we. Nyatur nuhun atuh upami kitu mah kahartos sarta katampi pisan ku jisim abdi. Mugi-mugi we sadayana lancar sarta diantos pisan kasempingan Den Yakub deku abdi. Mang Samid gacida bungaheunana lantaran beki dieu teh beki pigabungaheun bae. Lantaran saha anu teu bungah atuh rek boga minantu ka anak anu jegut cenah bari jeung poe eta keneh geus boro-boroan pamerekna nu lain saeutik. Tah sakitu we ayeuna Mamang ngan samemeh kuring balik kuring teh rek nitah heula ka si Nyai cik pangmeserkeun gula kawung 20 bonyor mah keur oleh-oleh kanu di lemur. Mang Lintrik ngodok sakunda ngaluarkeun duit keur meuli gula tapi pok ditempas ku Nyi Suwarni. Sawios teu kedah meser agan keun abdi bade milari da seueur gula mah mangga wae linggih we heula sing raos sakantenan bari ngaleueut heula. Atur lumayan dari dia mah teh aya nu sae. Jeung Nyi Suwarni nangtung kalayan teu ngadaguan heula jawaban terus bae Nyi Suwarni turun ti lawang dapur. Saterusna mah ngaleos teuing ka mana. Ngan yakin maksudna marek meuli gula ka tatanggana tukang nyadap. Duitna teu ngandalkeun ti Mang Lintrik daerah jeung di manehna ge loba keneh duit pamere kamari teh. Ari Mang Lintrik jeung Mang Samid geus reng sebadami nu dinesna mah ger bae ngobrol mani uplak sagala dicaritakeun. Sri tempas ngabudalkeun pangalaman masing-masing kakara tepung 2 kali ge geus loba pisan mani teu jiga kakara wawuh kawas nu geus wawuh lila bae. Sanggeus sadalila sarta geus subuh barang dahar Mang Lintrik amitan terus ninggalkeun imah Mang Samid. Bari ngajingjing gula kawung loba nakar oleh-oleh keur ngirim anu di lembur bari sakalian keur nyumponan pamenta bah buntet teh sobat Mang Lintrik. Ari Mang Samid harita teh teu waka arincah dari ukuai dina samah mangin tenang budina biar marah mai lantaran keur ngojay dina sagara kabungahan. Malah Mang Samid mah mani rebeh liang irungna ge sarta sila ngajemprak bangun tu maninah bari udud mani ngalepus ngahancak roko bodas pangirim Mang Lintrik teh. Nyi Suwarni diuk haripeunana bari ngumbar lamunan nyawang kanu bakal kaalaman mani geus kacita bae. Lain Nyai asa aku bingung bapak teh ieu teh. Nah kudu kumaha balanya teh nya. Lain Nyai asaku bingung bapak mai teh. Heuna kudu kumaha balanya teh. Nah naon bae nu rek dibeuli. Jeung kumaha carana yang hareupan sema. Daerah meureun kaayaan imah urang ngebatan sakieu. Matak era jeung ariwang. Jeung di kumaha ngajalankeunana da urang teh hirup nangan duaan bae ieu teh. Asa teu puguh teu boga patih goah mah. Daya nu ngatur alas. Mang Samid ngamitian ngobrol jeung jadi anakna. Nyi Suwarni ngareng hapeula bangun sengga. Pok ngajawab kalayan tenang tegugup atawa hariwang.
Kayan urang manggeus nemrak Pak tekedang emutan deui keun wae kieu nurutkeun kaayaan sabenerna henteu kudu pamer sarta teu kudu maksakeun anu teu mampu tembungkeun we kaayaan sabenerna ulah diliputan ku kapalsuan mata kawon kahareupna atuh perkawis balanya asana mata kedah bingung bapak teh da abdi mah moal loba kahayang nu teu puguh asal nyumpona nu pentingna wae ulah nepikeun kang nyium ka batur tak kitu we Pak perkawis balanya mah ngantang tuai kedah dicatetkeun ti dieu keneh ngara teh bingung upama balanya kadaya atuh salajengna perkawis hajat ti dieu teh kedah bingung da moal ramean ieu pila kadar bade ngarapalan nungkulnya saaya-aya we heula jika nama minta bantuan ka bisamin ge beres henteu kudu minta bantuan ka batur era tah kitu Pak. Cik Suwarni mani capetang manehna mah geus boga tinimbangan sarta geus boga pangeran anu alus najan ngora keneh ge henteu eleh ku kolot dina hal eta mah nyapugu bae mani bungaheun Mang Samid teh tah bener kitu anaking oh Bapak ge satuju pisan nuhun dari boga pamandegan kitu mah keun wae teu kudu susah dengan sakadarek akad nikah hungkul nganari balanja narek iraha ieu teh antran waktu akad nikah teh ngan kari 5 poe deui meureun. Kitu anaking Bapak ge satuju pisan nuhun ari boga pamandegan kitu mah keun wae teu kudu susah dengan sakadarek akad nikah hungkul ngan ari balanya marek iraha ieu teh lantaran waktu akad nikah teh ngan kaki 5 poe deui meureun. Urang isukan wae Pak urang kadaya luhur jalanna sarta urang subuh keneh ti dieuna ngara teu panas teuing jeung di ngara bisa pulang poe ulah ka situ raja da kuring hayang nyaho daya. Cik Suwarni bari selidik bapana ngarasa bunga. Bener Nyai bener. Yuk urang isukan lah kadaya teh. Urang make jalan dayeuh luhur we lah. Terus ka Balisuk ngara bisa labas ka Bosok. Terus ka Cipameungpeuk langsung ka alun-alun. Tadi dinya urang ulin sakedeung ngara nyaho Lingga. Mun geus seubeuh ulin kakara urang ke pasar balanya papakeane jeung balanya pasakeun urang tanggung ku bapa lah da kuat kene nang 50 kilo mah moal mopo sugan nya bener Pak syukur ari kitu mah mangga atuh di dieu heula da abdi marek kacai bari ngumahan piring jeung Suwarni teh nangtung ari Mang Samid ngajemprak keneh bae di dinya kawas nu betah cicing da puguh daya kasusah ayeuna mah bingung ge mikiran pikabungaheun dan najan duit loba ge ngaturna mata tetep we kudu dipikiran. Nyi Suwarni geus indit kacai bari ngelek boboko sarta ngajingjing ember bangun salse ngajugjug ka pancuran nu aya landeuheun imah. Selingkeun Mang Samid diukna pindah kana Bang Barung panonna nyawang kalebak nempokeun pasawahan nu katempo ti imahna. Ari pikiranna geus kumalayang kanu jauh. Malah magis aya di dayeuh Sumedang berkat cipta rupa-rupa barang nu aya di toko jeung pasar mani mayak sagala aya geus kasawang bingungna milih barang da diloba masuk barieukeun tapi Mang Samid ngarasa bagja lantaran bakal boga minantu ka anak nu beunghar jalma jegud nu kasohor di lembur karang nangka teh nyih Mang Samid teh seuri sorangan bet ngadadak jiga nu siwah anyar dasar Allah mah maha kawasa wenang ngarubah nasib jalma sarta teu susaheun kanggo anjeunna mah dina waktu anu ngan sakicep geus ngarubah sakicep
geus ngarobah nasib aing nu keur lara barangsa. Ari ayeuna bet ngadadak senang hate. Najan can laksana sagala aya ge. Aing mah geus kacipta jeung kacida bungahna. Lantaran kakara ngadengena ge. Geus pirang-pirang nuhun bet dipikahayang ku anak nu beunghar. Komo deui da ieu mah geus 2 kali bro mere duit anu lain saeutik. Nu kamari ge loba keneh. Ayeuna geus bro deui wae. Mere maniasa ngimpi muga-muga we jadi hubungan pikeun sarerea jadi kabungahan pikeun sarerea mun aing boga minantu anak nu beunghar mah najan teu milu beunghar ge moal susah-susah teuing meureun udah kabawa ku anak bisa nurut ka anak bisa nyenangkeun ka kolot sabab aya basa jeung babasaan cenah mah hana caraka data sawala pada jayanya maga batang. Anakna cilaka bapana kababawa, anakna jaya bapana ge kababawa kene. Pan batur teh meureun loba nu nyarita anak saha anu salakina Kaden Yakub, anak si Samid cenah. Anak saha nu mitohana beunghar, anak si Samid. Anak saha Nyi Suwarni anu kaya, anak si Samid. Tuh pan kabawa kene. Najan teu beunghar ge moal burung kahieuman ku kabeungharan anak. Tapi amit-amit aing lain kabita ku beungharna, lain hayang harta bandana, nya sote kacida atohna. Atuh wajar we mun aing bungah teh. Sabgis waktuna bungah. Saha nu teu bungah lamun dina kaayaan warit aya nu mare duit. Saha anu teu bungah keur tunggara aya nu ngajak bebesanan tur ka jalma jegud pan bodoh pisan lamun teu bungah teh sakieu keur sagala hese teh bodoh pisan lamun teu atoh boga barang kanu boga bantu kanu bungar. Wah muga-muga we manjang kabungahan teh ulangan nongtot huluna wungkul kudu karandapan jeung awakna da teu ngeunah adi huluna wungkul mah. Nyarita na kitu teh Mang Samid bari unggut-unggutan terus seuri sorangan. Ari panon malongbaikan hijau. Barang keur tenang-tenang kitu pok aya nu nanya ti gigireun golodog. Sora hiji aki-aki nu geus kacida kolotna. Malah mah limpang na make iteuk ngateyep ngadeuketan ka Mang Samid. Urnaun jang Samid. Dedengean teh tengeunah ari hulu na wungkul mah. Nah hulu naon di dahar ku ujang teh. Teu ngarti aki mah bet asa aneh teuing. Ujuk-ujukan hulu nah we ieu teh. Gebeg Mang Samid ngarenjang dan terang luas adikeun ngalamun aya nu nanya. Terus ngareret ka gigir breh aya aki-aki geus tokroh-tokroh. Itukna nu dijieun tina tangkal selong mani geus serang. Nya aki-aki teh seuri. Panonna anu celong neuteub ka Mang Samid. Oh. Manawi teh sanes akiliman. Mangalingih ki urang ngobrol sareng abdi yeuh. Aduh. Manawi teh daya tamu atuh dah. Abdi teh ngomong sorangan da eueuh batur. Kitu ceuk Mang Samid mani marah mai. Ngan daerah data ditas ngomong sorangan sok sieun disangkana siwah ku batur. Ari aki nu disebut Aki Liman harita teh ngatayep lalaunan ngadeuketan kana golodog. Ge harita diuk dina tungtung golodog mani ati-ati pisan. Ulah di dinya calikna ki di dieu ieu dina samak. Mung harudang di dieu we jang. Ngarati suku angin. Demani panas ki poe teh narek iraha aya hujan atunya. Aki Liman kala nanyakeun hujan terus tanggah nempo langit diuk nama anger we dina tungtung golodog nu rada reyeun. Atuh Mang Samid ge pindah kana golodog diukna ngarendeng jeung Aki Liman nyawe rada tiis da angin mani ngahiliwir matak seger kana awak. Nya kina habade iraha atunya hujan teh nya manika panjang pisan halodo teh. Tung batur magis beres nyadiakeun lahan huma
manika lalenang mata keresep jika na temun geus turun hujan terus we ngasuk ari indung barudak ka mana ki nah manika taya tembong-tembong hapan keur nyieun pihumaun cenah malah mah babarengan we jeung incuna ngarah tere ngan akimat aramil hoream jauh teuing jeung deui da moal digawe najan ngilu ge ngan ukur ngarisikeun ka batur ari jang samid ngahuma atawa moal nah geuning jiga nu tenang pisan disidik-sidik teh ngapoe teh aya wae di imah ujang mah agiliman harita ngareret ka Mang Samid anu harita keur udud keneh roko bodas jiga nama akiliman teh kabitaeun da kaambu seungitna roko keretek ti kota moal ki moal kuring moal ngahuma lantaran teu boga tanahna paling ge biasa we jika sasari kuli ka batur neangan rejeki ku jalan nukeurkeun tanaga ka batur jeung dia asa teu kaharti ngauma teh ayeuna mah asa loba pisan hamana matak cape teu puguh mending kuli ka batur we da hasilna mah lumayan bisa nambahan penghasilan nya kajeun atuh tapi ari ujang di mana boga udud bodas eta akiliman teu kapapanjangan nyaritakeun huma kala nanyakeun roko bodas pangirim turang dayeuh ge malam aya keneh hiji mangga yeuh bili paling ngasaan roko kota yeuh menika seungit jeung nimah beda deui jeung udud daun kawung atawa padudan song Mang Samid mikeun roko sabatang ka akiliman atuh manis seuri akiliman teh malah rokona gewat di tampanan malah matuluy diseungeut serembung udud mani peureum kumaha karaosna ki raosnya we euy nah pisan ni rokok teh sajabat rokok mahal teh oge teh kungsi meuli atuh beuki ngeunah we pamerek mah nya bener ki kuring ge geus beak 5 batang ki bakat mengeunah jeung nikmat mani teu sebuh-sebuh rokok kitu teh saha nu ngirim yang jeung direk naon ka dieuna teh sabab aki ge ngalinge beja ti si Karim cenah mah ka imah Mang Samid aya semah anu ginding jeung gandang narek naon jangan sakakaranya ngaki kieu eta teh ki kuring teh geus kadatangan hiji utusan ti laneuh anu asalna ti lembur Karang Nangka ngaranna teh Mang Lintrik maksudna rek ngalamar ka anak kuring bala mah geus ditarima ku kuring teh sarta minggu hareup rek dirahpalanana ge daina mah sakalian we kuring teh arek minta tulung ka aki engke mah minggu hareup aki ulah ka mana-mana nya sabab kuring teu boga batur keur pakukumaha ki jadi pokona mah kudu aya dijieun teh kudu aya nu dijieun pokok ngara kuring teteg cicing di imah arek ngawinkeun euy nah bener eta teh batur mah paceklik boro-boro keur hajat ngawinkeun ngawinkeun euy nah bener eta teh batur mah paceklik boro-boro keur hajat ngawinkeun najan keur dahar sapopoena ge hese tapi nari ujang batere kawinana salah huta teuing euy akiliman mani curing kawas nu kurang percaya kana caritaan Mang Samid
Muhun kitu kida kahartos ku abdi ge, tapi teu kedah salempang. Dan aja nu sumpah ceklik ge moal nguyang ka aki. Jeung deui da moal hajat gede ieu masal salamet we heula. Nganarek ngarapalan unggul. Oh nya syukur atuh ari kitu mah. Aki milu bunga da meureun ari aya nu hajat masa hantun. Ari belum ulen-ulen wae maya. Tapi rek nanggap naon ngawinkeun teh jang. Aya hiburanana, aya rarameanana atawa moal agi mangis lira tararajo pantun. Cek Aki Liman bari ngenyot rokok. Wah, Aki moal tatanggapan kida kawina ge moal geruh ka batu dieu mah bebejaso teh ka Aki wungkul. Peda abdi butuh ku kolot nya anu bakal jadi jejer di bumi. Nu mata komat ulah teu sumping ki nya wayahna kudu ngaluuhan dina waktosna. Ieu mah anggap ondangan ki kitu ceuk Mang Samid bari dari pisan. Tapi akhir namanya seri leutik. Nya heugwai pila kadar ngaluuhan atawa nyaksian ka ujang nu rek minantuan. Naon hese napikeun Aki mah da meureun bakal disuguhan ujang teh. Oh gerah arek datang lagi teh malaur daya gawe atuh nyaksian di rapalan ngarah disuguhan. Tembal Aki Liman bari seuri keur kitu kurutak Nisuarni datang nya seuri atuh mani ngabarasa tuntunan nu bodas jeung beres teh. Mang Samid mani reus boga anak nu geulis jeung lenjang teh jiganana ngalah ka indung. Da kitu potongan pamajikan Mang Samid ge basakeun ngorakna. Iyo panganten teh ujang. Maning geus gelis euy. Aki Liman seuri panonna melong ka Nisuarni nu kakara datang. Terus ngareret ka Mang Samid an keur seuri bang reus. Nya kita ieu nu bakal dikawinkeun teh. Hadangan hiji anak kuring mah kitu ge aduh menika susut hirup. Da keur leutik naloba gogoda apana ki ge uning meureun kana lalakonna. Ceuk Mang Samid bari nyabakan gaduna panonna melong kana lawang dapur anu molongo urut ngaliwatna Nisuarni. Bener. Sok kuatir mun inget kana lalakon indungna. Aki ge milu nyaksian kana katelengesan para garong teh. Oda Aki ge ngorakene harita mah. Jag-jag keneh jeung wani keneh lumpat peuting. Ngan hanya kal teu bisa nulungan ka indung Nisuarni. Tapi teu kudu salempang ujang. Lantaran sahanu nyaho kabeungharan jeung kamulyaan kulawarga ujang teh sing kapanggih deui ku anak. Da Aki mangis nyaho ti luhurna. Baheulana mamitoha ujang teh jelema pangbeungharna di dieu mah. Malah harta bandana turun ka indung Nisuarni. Ngan nya kitu teh atuh manusia mah teu lana dina hiji kaayaan. Sok aya wae robahna da ceuk paribasa ge manusia masokeuna ku owah gingsir. Tapi Aki bangarasa yakin yen kaayaan ini Aki Nisuarni teh bakal karandapan deui ku incuna. Nyatana ku Nisuarni najan ayeuna hirup lara balangsak jalana mati mana we da Allah Maha Kawasa. Ceuk Aki Liman kawas nu geus waspada. Wah telepat ki daina ge diminantueun abdi teh anak basadar ta anu pangjegudna di karang nangka teh cenah. Apaan beunghar nya ki da Aki ge uninga panginten ka basadar kitu cenah ceuk Mang Samid. Bari seuri manehna ngarasa reus bakal boga minantu ka anak nu beunghar. Nah saha nu bener nak piminantueun ujang teh. Sumuhun Den Yakub putrana Basadar teh urang karang nangka nu kawentar jegud jeung beungharna aleres eta teh ki. Putra Basadar. Aduh atuh bagja ujang. Teteh anak ujang teh geus aya turunan beunghar. Tuh apan yakin jalana mati mana we geus kanyahoan ayeuna ge.
Langtu bakal jadi jalma beunghar ari boga salaki ka anak nu beunghar. Gue basadar malain jalma jore-jore malayan nu mapakan kana kabeungharan basadar majang. Bunga pisan aki ge. Milu reus, milu bagja lantaran moal nyalahan. Nugus aya watak mah tangtu bakal beunghar deui. Dagis aya turunan, aya bakat nati baheula. Muga-muga we sing pinanggih bagja meureun moal susah teuing ujang teh. Sarta aki ge moal bingung teuing bakal aya injeumkeun lamun aya paceklik jiga ayeuna. Nuhun jang nuhun. Aki Liman kacida ngarasa bungahna mani asa nyai geus boga tatangga anu beunghar. Sebab Aki Liman nyaho pisan kana lakon hirup Mang Samid nu cenah mah baretona turunan jalma jegur. Nganu kakocapkeun beunghar mah Nini Nanyi Suwarni atawa mitohana Mang Samid. Nya nuhun ari kitu maki. Mugi-mugi we sagala rupina kasauran aki sing janten kanyataan. Ari kitu maki mugi-mugi we sagala rupi kasauran aki teh sing janten kanyataan. Dan nya ari ninggalkeun turunan mah abi teh turunan beunghar cenah. Dan Nini Nanyi Suwarni teh lain jalma jore-jore. Malah mah jagona di dieu teh. Muga-muga we kapanggih di ku anak dari kasangsaraan magis kaalaman ku kuring saraku bapana. Bener yang aki game nilu bunga. Jika tu minta cai entah teh asahana ngagit ngayangin iya. Cek Aki Liman bari ngareret ka jero imah. Beneran teko teh ngajagrag keneh dinya serta aya wadahna tina batok nu geus herang. Dari gelas urut nyuguhan Mang Rindrik mah geus dikumahan sababarek dipulangkeun da meunang nginjeum. Ulah di dieu atuh calikna ki hayu di jero ki ngarasalse. Jumbang Samid nangtung diukna pindah ka jero malah Aki Liman ge nuturkeun duanana ngajemprak sila bari neruskeun ngobrol. Malah bari dibarung ku barang dahar daya keneh lalawuhna sesanyuguhan semah teh atuh beuki betaheun we Aki Liman teh ngobrol di lapisan sagala dicaritakeun mani uplakna kan. Lolobana mah bet ngaguar di paninengan nyaritakeun riwayat hirup Nyi Suwarni nu ceuk Aki Liman mah turunan beunghar cenah. Kacaturkeun isukna Mang Samid jeung Nyi Suwarni geus araya di jalan harita teh keur aya di daerah Balisuk. Nurugdug-ludun da puguh jalana mani jiga taraje bae. Atuh lamun limpang ka Lebak mamudun pisan, lamun maju ka Tongoh bakal karasa nekerna. Tapi jalan anu kitu teh pikeun Mang Samid jeung anakna mah teu matak jadi halangan. Dagis biasa lumampah dina jalan nu kitu. Samalah harita ge bangun gampang naker, limpangna padinter teu kagok, da puguh nu geus biasa teh bari jeung didorong ku rasa bunga. Hayang geura nepi ka dayeuh Sumedang. Nyi Suwarni geus teu ngeuna cicing, bakat ku hayang geura tepi. Malah bari sare ge kaimpi-impi teu kaop ngalenyap sok asa kaburangan bae da sieun tinggalin ka kota teh. Di jalanna teu dicaturkeun sabab jauh teu burung cunduk anggang moal burung datang. Antuk nama Mang Samid ge tarpi ka dayeuh Sumedang jeung anakna. Atuh duanana ngarasa bunga lantaran impianana laksana. Nincak dayeuh teh laingan sakadar ulin atawa kabeneran wungkul, tapi bari mawa duit nu loba kalayan aya niat rek balanya. Atuh beuki bunga happy ke Nyi Suwarni mah lantaran kahayangna bakal kacumponan kabeh moal aya nu ngahalangan.
rek meuli naon heula Nyai, Bapak mah jadi bingung ya. Bisa anu kaliwat jeung bisi salah meulina da loba teuing barangna. Tutup mani numpuk sagala aya, aduh kabeh aralus jeung pikabi taun deui. Bari lempang Mang Samid ngahareos ka anakna henteu wani tariknya di tanah bisi disebut kampungan meureun padahal mah teu kudu kitu. Ulah bingung Pak, kan ku abdi nu balanja nama bapa mah nu nyanakna we. Yuk urang ka toko itu tuh abdi hoyong baju jeung samping nu alus, malah marek meuli selop sekalian. Cik Suwarni bari nunjuk ka hiji toko atuh bungaheun Mang Samid teh. Nya ayu atuh, malah masa kalian bapak ge pang milihkeun baju nu rada pantes. Tambah ku sarung jeung kopeah nu alus. Kade Nyai nya, ulah poho anu perlu mah meuli we lah. Da duitna mah loba pisan. Keun ulah seueur saur Pak, hayu urang meuntas ka paliwetan. Kade bili katuburu ku kuda sado Pak. Hayu Pak urang ka ditu. Nya hayu. Terus duanana marintas jalan ka belah wetan, duanana ati-ati jeung taliti. Sedengkeun Nyi Suwarni henteu ngerakeun najan kaluar ti pakampungan oge henteu dusun. Teu katempo jiga kampungan. Atuh Mang Samid ge teu salempang terus bae mapai-mapai sisi jalan. Milih toko anu ngajajar di sisi jalan. Teteh rada bingungeun milihna da loba pisan anu dagangna teh. Tapi akhirna Nyi Suwarni milih hiji toko nu dianggapna lengkep barangna loba sarta loba nu dipikahayang ku manehna. Atusuk Nyi Suwarni teh ka toko dituturkeun ku Mang Samid mani ngagandeuang gagah nakar. Dadana kembung da loba duit teh. Saterusna duanana milih barang neangan nu dipikaresep ku maranehna. Sakur nu aya mah terus dibeli. Ngan lamun dibutuhkeunana teu aya di dinya terus neangan deui ka toko anu sejenna. Nya kitu jeung kitu we lila pisan nu akhirna mah barang teh mani loba, balanjaan mani ngahunyud, puguh wae bingung Mang Samid teh. Malah teu lila pok ngomong ka Nyi Suwarni bari ngarandeg sisi jalan. Kumaha mun geus kieu Nyai? Barang teh loba pisan ieu. Kumaha mawana? Na mending meuli koper atawa kumaha ieu? Ceuk Mang Samid sulang cileum. Nempoan ka toko susuganan aya ngajual koper gede. Ulah gugup Pak, keun abdi rek meser koper nu rada badag, ngaran teridu teuing. Bapak mah antosane di dieu Pak. Kitu cenah leos Nyi Suwarni indit nguru ka hiji toko nu teu jauh ti dinya. Samalah teu lagi geus tepi. Terus bae meuli koper nu pantes jeung nu rada gede. Malah memilih anu panggedena. Sang geus meunang terus dibayar sarta balik di ka bapana. Nya harita keneh barang balanjaan teh diwadahan kana koper, mani didedet da puguh kaci da lobana, mani sagala dibeli. Nya barang kerjong jon kitu di jalan raya loba jalma mani ngabring. Adi disidikeun teh aya alutan menak mani lobaan, nu pangheulana tunggang kuda mani gandang. Dikawal ku dua punggawa nu sarua tunggang kuda. Tukangeunana ngalut pangiringna mani lobaan. Jalma-jalma nu aya di dinya teh marolohok kanu ngalut. Malah sing gerendeng nyarebutkeun yen aya putra dalem anu ngalangkung cenah. Atuh mani pogot nu lalajo teh. Malah Mang Samid jeung Nyi Suwarni ge mani bengong. Teresepeun nempo putra dalem anu gandang. Malah Nyi Suwarni mah mani ngembang kadu da kakara harita nempo putra dalem nu sakitu kasepna. Malah hatena ngadadak sing seredet teu puguh rasa. Tapi untung manehna kaburu sadar yen manehna teh tereh dikawinkeun sarta pisalakieuna ge lain jalma jore-jore tapi anak nu beunghar. Atuh beulih kacipta ku kasawangan manehna ge mun geus laksana kawin ka anak nu beunghar moal buru ngalaman tumpak kuda bani ngarendeng jeung salakina anu gandang. Nya akhirna rombongan menak teh jauh geus ngaliwat ka hareupeun Nyi Suwarni. Jalma-jalma nu tadi narangtung di sisi jalan geus ting laleos deui. Malah akhirna mah biasa deui da rombongan menak geus jauh pisan ngan katempo keneh alitanana.
alusnya Pak manika resep jeung garelis nu ngawalna ge garaga jeung garinding saha tea eta teh Pak? Nyi Suwarti nanya ka bapana. Nya bener alus kabeh ge nyi, garinding jeung garandang mata kabita. Tapi eta mah anak dalem lain bagian urang. Penajan kasep jeung ginding ge ulah hayang. Sabab lain bangban, lain pacing, lain campaka kuduna, lain babad, lain tanding, lain kadinya kuduna. Geus ulah mikiran putra dalem bisi kabung belengan. Mangganing nyai teh teu dikawinkeun apa? Bisi moal bener mikiran kasep mah. Mangsa mi disuruti manehna geus bisa maca kana sorot panon anakna. Nutang tunage kataji ku garindingna putra dalem. Atuh mani euy beungeut Nyi Suwarni teh. Da sakatohian kun jadi bapa da memang kitu anu sabenerna ge. Hatena ngait kan bieu ngaliwat. Da rasa mamual benang di bobodo tetep bae karasa. Bapak mana saha nu ngarep-ngarep putra dalem Pak? Najan rasa ge ku abdi teh karaos. Yen Suwarni teh manehna ge kagendam cenah ku anu kasep. Tapi ari ka bapana mah teu ditembongkeun. Tapi Mang Samid geus ngarti pok nyarita di kalayan tenang. Ulah loba pikiran nyai hayu urang balik. Geus burit ya bisi poekeun di jalan lantaran lembur urang mah jauh. Mang Samid jiga teu marire kana caritaan anakna, gap kana koper anu geus pinuh ku balanjaan. Nyi Suwarni telah ngomong deui. Pok harita nembal. Mangga atuh Pak. Cenah barigap kana jingjingan leutik terus dibawa ku manehna. Nya geus kitu mah duanana teu ngaromong deui lantaran balanjaanna geus lengkep. Naon-naon nu dibutuhkeun geus aya. Atuh terus bae duanana baralik ngajuk-juk ka lemburna ninggalkeun dayeuh anu rame jeung sagala sadia. Sajajalan harita garecok ngobrol nyaritakeun pangalaman waktu di dayeuh. Duanana ngarasa lugina hate. Ngan ari Nyi Suwarni mah sajeroni ngobrol teh hatena mah nyongcolang bae inget kanu karasep sarta kacipta bae dina hate henteu beunang dipopohokeun teuing naon anu jadi sabab nama. Teka catur lilana di jalan urang caturkeun geus tepi bae lantaran najan jauh ge bisa dideketkeun, najan panjang bisa dipondokeun, kitu biasana carita mah. Mang Samid jeung Nyi Suwarni geus araya di lembur sukarena. Malah magis araya di imah dariu kalayan tenang. Bari mulak-malik papakean kakara menang meuli. Duanana ngarasa sono kana barang anyar lantaran sasat kakara harita laksana meuli papakean anyar teh. Komoda lain hiji ieu mah, tapi aya tiluna malah malengkap sapangadeg. Sajabati papakean oge meuli barang sejenna spray jeung sarung bantal, malah hordeng jeung sagala rupa anu diperlukeun. Kabeh geus sadia. Sarta harita keneh dipasangkeun ku Nyi Suwarni kalayan tenang. Malah mah dibarengan ku hate nu bunga lantaran sagala rupa cita-citana bakal laksana. Kitu di Mang Samid manehna teu nolih kana kacape, tapi terus bae ngabantuan kana pagawean Nyi Suwarni. Duanana digarawe dibarung ku hate anu bunga. Burang dipeting deui waktu teh karasana ku Nyi Suwarni mah asa dilapisan majuna. Ngadaguan 5 poe teh mani asa sataun bae. Tapi ari daguan kalayan sabar mah akhirna waktu ditunggu-tunggu teh cunduh, mangsa nu dianggap lila teh akhirna mah datang. Poe anu geus dijangjikeun geus kasampeur harita teh di imah Mang Samid geus aya jalma opatan nu dua pribumi nyatana Mang Samid jeung Nyi Suwarni, ari dua andi nyatana nu ngahaja diondang ku Mang Samid pikeun saksi. Anu hiji Akiliman, anu hiji deui mah Mang Otom, tatangga Mang Samid nu pangdeukeutna. Sadaya geus ngariung kalayan tenang bari ngadaguan semah ti Karang Nangka anu bakal datang dina poe eta. Selengkeun Nyi Suwarni geus dangdan sakumaha mistina ngan teu dihias ku tukang hias da sasat dirahasiakeun keneh sacara eta acara teh. Maksudna mah mun rek hajatan kakara bakal dibejakeun kanu lobaan. Rek wayah kumaha daratangna semah tilan leuh teh Jang Samid.
ayah kumaha darat angna semah tilando tejang isamid jeung direk sabaraha urang cenah kade bisi teh kasuguhan sing sadiati ayeuna bisi nu datangna lobaan. Cek Aki Liman bari ngajemprak sila ipis kituna bari nanggeuy padudan anu rada badag hasibna mulek jiga durukan bae. Moal seueuran ki paling geopat jalmi kaji panganten pameget kaduana Mang Lintrik nu janten utusan ka dieu teh atuh nu dua deui palebe sareng juragan Panghulu tah sakitu nu bakal sumping teh. Jawab Mang Sami dari apisan pok Mang Otom nempas dupi ka dieuna ieu teh haleres ayeuna Mang. Nah atuh mah dikasiang teuing nya dasarna mah tos siang ieu teh. Moal deui ge sarumping Mang. Lantaran basa kadari oge wayah kitu terus ka dieu nganaina marada telat jigana ieu teh. Lantaran mawa panganten pameget nu teu tiasa mapah gancang. Lumputran nu jegut teh moal biasa lumampah tebih. Paling ge kedah digotong kana tandu atanapi kana kuda ka dieuna teh. Cek Mang Samid tetep tenang manehna mah ngarasa yakin yen semahna bakal datang dina poe eta. Nya syukur atuh. Muga-muga we sing datang dina waktuna. Ulah gagal mata ripuh ka urangna. Mangkan sagala sadia lamun teu datang teh ka cida teuing. Tapi bari ngadaguan tatamu Aki rek mapatahan ka si Nyai. Susuganan aya gunana ci ka dieu sing deukeut geulis. Aki hayang makelan kanu rek laki rabi dari makelan ku harta banda mah teu boga Aki teh. Rek makelan ku amanat we susuganan aya gunana. Kitu cek Aki Liman ngagupayan ka Nyi Suwarni nu harita keur diuk dina rada anggang. Ka dieu sing deukeut geulis si Aki bade maparimpi wejang cenah ka hideep. Kudu bunga harek anu mapatahan teh. Sabab ari ilmu mah leuwih gede hargana tibatan duit jeung perhiasan. Kitu cek Mang Samid ngareret ka anakna nu harita keneh terus nangtung. Diukna pindah ka hareupeun Aki Liman. Unjuk sumangga Aki, abdi sejan nampi kana piwejang ti Aki. Hatur nuhun sate acana ge. Abdi bingah dipaparin luang sareng jimat ku Aki. Cek Nyi Suwarni estu mata kayung-yun mata kresep nempo. Keur geulis teh sopan jeung handap ranyap ka kolot tarang ngalawan. Syukur geulis incu Aki. Dina ieu kasempetan Aki teh hayang ngajimatan ka hideep. Ngarah henteu nolog teuing dina ngambah sagara rumah tangga. Sabab hiji kolot kudu makelan ka anakna. Lain ngan ukur ku harta banda wungkul, tapi ge kudu dibekalan ku luang jeung pangalaman. Tah ayeuna kabeneran aya waktu. Bari ngadaguan para tatamu teh akirek muka pepernian. Susuganan aya gunana pikeun hidup jaga kahareup. Hatur nuhun Aki, mangga lajengkeun Ki. Kieu anak ieu. Timimiti poe ieu hidup bakal paturai jeung hiji katineng nu moal bisa dipopohokeun. Nyaeta hiji zaman anu tangtu bakal ditinggalkeun. Sarta bakal jadi paninungan nepi ka jaga. Naon eta paninengan teh? Aya deui kajaba ti zaman keur rengo, zaman keur parawan mun keur awewe, zaman bujangan lamun keur lalaki. Tah ieu zaman teh kacida pisan bedana jeung zaman nu bakal datang. Nyaeta hiji zaman anu mangrupa sambungan tina zaman tadi. Dina robahna zaman atawa dina pindahna mangsa, tangtu teh bakal aya hijiha anu mata kaku sarta matak susah ngaliwatanana. Ari nu disebut susah ku Aki.
lain susah tina ngaliwatan jalan bala, lain susah jika mikiran teboga duit, lain-lain gitu. Tapi aya deui anu susah leuwih ti kitu, tapi susah soteh pikeun jalma nu teu nyaho elmuna. Lantaran bakal gagabah dina ngalakonanana. Pikeun jalma nu geus nyaho elmuna mah moal susah. Tayena aki rek ngabejaan ka hidup, sangkan teu susah ngaliwatanana. Aki liman euring heula nyaritana. Diselang ku nyot padudan, Anyi Suwarni pok nanya deui. Hatur nuhun Aki, mugi-mugi we aya gunana kanggo abdi. Nanging naon atuh nu dimaksad ku Aki teh? Abdi janten panasaran hoyong terang. Kieu Nyai, rumah tangga teh hiji kecap nu geus ilahar sarta geus pada nyaho sarerea oge. Malah mah boro-boro kolot. Dajan barudak ge pasti apal karena eta kecap. Rumah tangga teh hiji kecap nu geus ilahar sarta geus pada nyaho sarerea ge. Malah mah boro-boro kolot najan barudak ge pasti apal kana eta kecap. Tapi eta kecap teh henteu babari jiga nyebutkeunana. Lantaran sok loba anu gagal dina nyang hareupanana atawa gagal dina ngajalankeunana. Naon sababna gagal? Lantaran can nyaho kana elmuna, can apal kana carana ngambah sagara rumah tangga. Ari rumah tangga lain hartina imah nu make golodog, lain-lain kitu. Tapi hiji babasan kajalma-jalma nu geus laki rabi, anu geus ngaliwatan mangsa anyar, satu tasna ngambah mangsa bujangan tadi. Ieu rumah tangga teh hiji maksud teh jiga babari. Da nyebutkeunana gitu hese. Atuh ngalampahkeunana teu hese, tila kadar ku jalan kawin, diria-ria ku kolot, laksana weh rumah tangga teh. Tapi ku hidup kudu diingetkeun. Rumah tangga teh aya kawajiban anu kudu dijalankeun ku urang. Nyaeta kudu ngawangun rumah tangga nu sabenerna nu karasa jeung kapimilik sapinutna. Ulah ngan nyaho kana ngaranna wungkul. Carana teh kahiji awewena kudu nyaho kana kawajiban awewe anu ngaranna bakal robah jadi pamajikan. Tah pamajikan dek kudu nyaho kana kawajiban. Naon ari pamajikan? Ari pamajikan teh tempat majik, tempat cicing, tempat ngagantungkeun sagala harapan pikeun mapag mangsa nu bakal datang. Ari mangsa nu bakal datang teh loba. Kahiji tina dua bakal jadi loba. Nu tangtuna ge kudu siap-siap pikeun ngawara, ngadidik jeung ngurus nu jadi anak. Saterusna kudu siap pikeun mapag mangsa akhir. Nyata mangsa rempo atawa mangsa nakolot nu bakal dipungkas ku maot. Tah ieu teh kudu geus mimiti di pikiran ti barang prak rumah tangga nya ti ayeuna pisan. Dina mangsana rek dirapalan, kudu geus kapikir ti ayeuna. Saterusna di kawajiban awewe teh atawa pamajikan nyaeta mindang kaceng celengan. Hartina mah hasil usaha salaki teh kudu dijejuhkeunana ku awewe. Lantaran biasana lalaki mah tara bisa neunun duit, rajin bisa ge ukur sakedeung dina sakuna.
Nusa terusna masuk beak deui, jalana beak mah kumaha we, da loba jalana, loba jigna duit mah. Tah lantaran kitu, nu kudu bisa ngumpulkeun teh awewe, kudu bisa ngurut nundun, ulah ngurut miceun. Sabab najan usaha salaki loba ge ari nu ngajujeuhkeunana teu bisa mah nya beak we meureun. Moal aya buktina hasil usaha teh. Tapi balbah ieu hidup kudu ingat, nu kasebut cukup teh lain loba, anu bisa ngamahikeun rejeki teh lain ku loba, tapi kudu bisa dina ngagunakeunana. Pentingkeun nu kasebut penting, kagigirkeun anu teu penting. Jeung lamun hirup hayang ulah kakurangan, ulah boga kahayang anu di luar kamampuan urang. Gunakeun rejeki nu aya di urang, nurutkeun kamampuan orang sorangan. Tah ieu nu kudu diingatkeun teh, geus nepi ka dinya tina urusan rejeki mada lamun dipedar mah moal aya beakna. Tah ayeuna saterusna kawajiban awewe teh kudu bisa ngurus rumah tangga, kudu bisa ngurus imah, kudu nyieun hiji suasana atawa hiji kaayaan nu matak betaheun salaki. Naon maksudna pangna kudu kitu? Ngarah salaki betaheun cicing, ngarah majik di dinya, ulah udara ador bae. Atuh saterusna deui samemeh nyai di rapalan, kudu geus siap sadia ti ayeuna. Yen hirup jeung kahirupan manusia mah henteu anger, sarta henteu tetep dina hiji kaayaan sok aya robahna, sarta sok aya kajadian nu teu saluyu jeung kahayang urang. Upama teh mah ayeuna nyai bakal rumah tangga, pan hayang bahagia meureunnya. Aki lima nitip ka Nyi Suwarni nu keur ngabandungan, gewat ngajawab tegas pisan. Muhun Aki, abdi teh hayang kenging kabagjaan dina rumah tangga teh. Ulah aya nu matak sedih kana hate, da kitu sadayana ge Ki. Teu salah. Da sadarea ge kitu kahayang mah. Moal aya nu hayang sangsara, moal aya nu hayang ripuh, tapi sing ingat geulis, kahayang manusia mah tara kabeh kalaksanakeun. Sok aya gagalna, tah ieu kecap gagal nu kudu diingatkeun teh. Lantaran tina kagagalan teh sok loba anu terus barontak, sok loba anu aral, sok loba anu teu bener, lantaran boga rasa yen dirina geus gagal. Padahal kagagalan dina rumah tangga mah geus biasa, malah maya di mana-mana kecap gagal teh. Tah ieu anu kudu dicatet dina hate. Lamun engke dina mangsana rumah tangga mangih kagagalan, omat ulah rek leutik hate. Ulah ngarasa sedih jeung nalangsa. Sabab kagagalan teh tangtu bakal kapanggih ngantara sarua. Sok gagal ti barang prukawin, gagal di tengah-tengah, gagal di tungtung, sabab tu kurang-kurang anu manggih kagagalan sanggeusna rumah tangga puluhan tahun. Teu ge hiji bukti yen kecap gagal teh aya bae. Tapi kudu kumaha atuh yang harupan kagagalan teh? Nyaeta kudu sadar, kudu sabar jeung kudu ikhtiar. Sarta kudu geus sadia ti ayeuna pikeun yang harupanana. Lantaran eta kagagalan teh moal jauh jeung kaberhasilan. Mun aya hasil sok aya gagal. Jadi jimat aki nu rek diwariskeun ka hidup tengan hiji, omat sing sabar lamun ngalaman hiji gogoda, hiji cocoba, hiji kagagalan nu bakal katarima ku hidup. Sabab yakin bakal kaalaman. Tapi aki mah lain norah, ieu mah geus yakin ka unggal jalma bakal keuna ngan rupa-rupa sarta beda-beda carana jeung beda-beda waktuna, ngan kagagalan nu matak bahaya pisan nyatana kecap gagal anu keuna dina mangsana rumah tangga. Sok loba nu poek hate akibat gagal rumah tangga mah malah masuk aya nu maehan maneh. Naudzubillah min dzalik.
ulah aya kejadian kitu ka kulawarga urang mah. Boro-boro nepi ka kitu najan aral ge ulah pisan. Keun bae da biasa ari gagal mah. Ngan urang na kudu ikhtiar sangkan bisa narima eta kagagalan. Sabab tina gagal teh biasana sok sirungan ku tangkal kabagjaan. Ta ieu anu kudu diingatkeun ku hidup teh sing saya giti ayeuna bikin yang harapan kagagalan. Sabab najan harapan urang hayang rumah tangga bahagia ge cantang tu kitu. Da rumah tangga malu bagogodana. Sabab diwangun ku dua jalma anu beda sifat. Nyatana awewe jeung lalaki. Itu amanati aki kumaha ngarti. Ngartos Aki, hatur nuhun kana piwujangna Ki. Jawab Miswarni harita bari manggut kahartieun pisan ku manehna. Ta syukur atuh ari ngarti mah. Jadi inti sari nama caritaan Aki teh saeutik. Pikeun ngaliwatan perubahan mangsa teh nyaeta tina mangsa lelengohan kana mangsa rumah tangga. Kudunya ho eta teh kana elmuna. Ari salah sahiji tina elmuna teh nyaeta kudu siap sadia tikeun narima kagagalan dina rumah tangga. Eta we heula nya nu kudu diingetkeun ku hidup mah. Dari luang anu sejenna ge teu kurang. Ngana mun ditataan hiji-hiji jigana moal mah ku sabulan nerangkeun nu kieu teh. Tah ayeuna mah kulantaran waktos nyekapan. Dupina urang pungkas dicekapeun bikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Mustika Arca Mas bagian anu ka-15. Hatur nuhun kepada sanana lujeng baturai. Insyaallah carios Mustika Arca Mas bagian ka-16 enjing siang tabu 2 urang ngajingkeun deui. Hatur nuhun kepada sanana lujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.